Bangga nama Abdi Paudan dari Demak Nagim. Bangga nama Abdi Wahyu dari Payung. Bangga nama Jorehan dari Bukit. Bangga nama Abdi Komang dari Purwokerto. Bangga nama Abdi Emak dari Anak. Bangga nama Abdi Rifki Suranya jadi Ustaz. Bangga nama Abdi Rifki dari Lapek. Bangga Abdi Adalan dari Anak. Bangga nama Abdi Diden. Bangga DRT. Bangga nama Abdi Riyadi dari Islamik. Bangga nama Jubit. Bangga nama Abdi Muhammad Abdi Hamdan dari tukang sayur. Bangga nami Abdi Albi menjadi keparoda. Bangga nama Abdi Rahman sebagai keparoda. Bangga nama Abdi Muhammad Abdi Hamdan dari tukang sayur. Bangga nami Abdi Albi menjadi keparoda. Bangga nama Abdi Rahman sebagai keparoda. Hiji poe di hiji kampung aya hiji keluarga anu diwangun ku bapana, indungna, akina, nini jeung hiji anak nu ngawangun usaha warung bakso. Mimitina warung bakso eta teh rame, tapi lila-lila warungna jadi sepi pembeli. Tahu katanya awan yang baru dicanda cepunya. Kalau bakal yang acara sangkan bakso orang laris deui. Penting datang sakumpulan bapak ngaronda jeung aya kalana cari. Rio ekonomi pulih saling keluarga turun. Bisnis bakso mulai oke, terus awal mulai. Bapak, berarti yang bagiannya Alhamdulillah Nah, Pak Komang jeung pamajikana Bu Pianita datang ka imahna tukang bakso. Kantor jeung Pak Komang sareng pamajikana Bu Pianita. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Datang ka Bu Pianita. Ini sangat memastikan kerja. Silaturahmi supaya hal yang dilakukan. Oh iya, bener Pak Bu. Abdi kajian sakitnya. Pak Komang, aja Pak. Data perubahan gagal wajar, kemudian sana kebagian kerja, adanya bahwa rilis anjing saya kebetulan beli. Pak, panitia abdi biasa terang kumaha. Jadi kia, kuring boga ngelamun sakit, namun bapak ibu sedia, kuring antar aja ke imah dukun. Ngobrol udahna terulin di luar hadap. Pinggir salakina jeung pamajikana satuju tapi di sisi tegen aya ninina nu ngadengikeun ngobrolana. Ngaton ngajual ku cara puter-puter. Aduh Gusti ulah duit ka hal-hal anu bagi 100. Mesra Bu, terus wae urut ibu sarangan. Jual ajar manikain dong guru mereka maaf. Mesra Pak Bu, urut wae masing-masing. Komang jeung Bu Pianita datang deui jeung opatanana ka imahna dukun sakti. Mangga buat ada yang Jadi dia Mbak, teman-teman aku
Itu alhamdulillah begitu mah. Tiga. Ibu heran karena si Rita usaha hutang. Wah, tumben Maya biasa hutang. Gimana yang bisa? Padahal waktu masuk enak pertama sekali meser. Katawa, intinya malah kemudian. Terus gue ngomong sampai plastik. Si Rita datang ke pendidikan. Terus melakukan pendidikan, akhirnya ngomong jadi ramai malah akhirnya bersuga karyawan. Pemajikan ngan unggul eta anak hiji-hijina dijadikan tumbal. Dina hiji poe aya tetangganan dijadikan tumbal awalna Pak Aji jujur dari Pakna. Terus akhirnya karyawanna si Hamdi jeung si Rengga dijadikan salah sahiji tumbal. Bukan penting usulan hiji eta samoga sampai dibilang. Ayun, Bu, sarayun, sarayun. Tapi aneh Bu, kuburan anak naik sendiri, ibu buka jualan, rambut sekuran anak tumbal. Ibu-ibu jadi polisi. Sabar atuh, ieu ge keur dipilihan. Inilah beli kita di pada dipulang balik gue nu aya teh Malayu. Ibu-ibu nyawa mau di kampung tinggal di mana? Wah, ini dari sama. Eta, yes, saya kan 10.000.